Eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh orang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangeuna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Sama lain hikmah mamala. Aya hikmah, dokter cerita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauh ngamat. Bogoh dibawa batur, celehan amat. Nah, kunaon atuh tadi susul? Nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat ka kadinya. Bagus teh geus. Saya mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah. Pasti aya rahasia di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeung dah peler mah aya ieu. Anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan bae ge peler. Ini saya teu marah. Bismillah mah geus aturan Tilauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ya luhur. Luhur ya budak ya luhur. Jadi ledek naon ya terus bae, sebulan 2 bulan setahun bener. Ah ya ceng. Anjing bangun ieu, jangan boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu ka mana? Ka imah adu teh. Aya naon? Henteu ayo bae ka ditu. Aya ditu. Dae kaceng dari dia segala-gala bae kaceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupan. Nah, mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ye emang kumaha gitu. Terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Hei Neng kumaha mun dikawinkeun ku Abah? Kasaha? Aya Abah boga pilihan. Saha Abah anu embung. Oh eta embung memalmat sa Abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui. Nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus tilu embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus tah apa geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh sia rumah tangga.